Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayeuna wang ngareview Masjid Al Hikmah. Masjid Al Hikmah anu aya di Kampung Paningkiran, Desa Sukawargi, Kecamatan Cikurupan, Kabupaten Garut. Ieu bawahna hasil karya barudak masjid marbot lah. Itu bangunan teh jukut. Wah, pabalatap teh. Ayeuna alhamdulillah geus jadi taman. Bunga-bunga indah aku naliti keneh. Terus aya mancur hasil karya jeung barudak. Ayeuna alhamdulillah terawat. Ayeuna barudak ikeur ngecet di jero nya cewang ka jero. Ayeuna mun ka heula. Ieu tempat nongkrong base camp. Alhamdulillah ayeuna aya dispenser tempat paranti ngopi, paranti dia ngobrol ke masalah namanya akidah, agama, tentang kehidupan orang lah karena bebenah halal. Terus ieu WC na gitu. Ieu WC baheula dulu kotor. NSC nya alhamdulillah mulai bersih. Keran dulu macet, hampir genap bulan macet. Ayeuna geus bisa jalan. WC ku sabab ayaan, ayeuna WC bersih. Arenakeun baheula WC teh kotor, terbengkalai lah. Ayeuna alhamdulillah disebut marbot, loba jelema nu ikhlas anu daek ngurus ieu masjid. Ieu masjid baheulana urus nya alhamdulillah ieu balongna geunah lauk bebas. Saha wae nu hayang nya tinggal ieu. Ieu uang ka jero we. Ieu tempat-tempat paranti makam. Si aya geus disiapkeun kabeh kain kapan di jero geus siap. Pemandian, keranda, kaina ge geus aya keur padung, keur sagalana. Ayeuna uang ka jero. Di jero perubahan. Oh iya bentar. Baheula ieu we ieu. Baheula we cai ieu. Ayeuna alhamdulillah mah bisa dangarenaheun. Bisa menjaga kebersihan lah. Ieu baheula can dicet aya. Ieu anya ngecet setahun kemarin. Terus sajero gua mintip tempat adan. Di jerona lampu-lampu terus ada letikan. Itu ngecet barudak ngecet madrasah. Dia lain pesantren tapi masjid lah Al Hikmah terkait pemuda. Dia lampu-lampuna alhamdulillah lampu-lampu baheula pararem ieu. Ieu lampu baheula mah poek. Baheula poek kipas tandungan di barudak 10.000 ewang alhamdulillah. Teu ngemingiskan itu ka dieu nya urang mah saboga-boga. Alhamdulillah kabeh berjalan. Kipas aya. Itu lampu digital jam alhamdulillah hasil sarea lah. Ieu karpet can beuli insyaallah lah. Nya hiji waktu tos aya dina mejana ya di ditu bisi aya acara bulanan pemuda ke gereja Tino. Ieu mesin ieu kan loba di jero tempat sarung sagala ieu kan ieu. Ampli alhamdulillah ayeuna ngarenaheun. Oh. Burung. Kabeh berjalan. Aya nu ngurus. Alhamdulillah. Ieu lawang kan itu ieu karet abal ieu
Salawatan. Para taraweh. Ya. Iya. Berarti imam saya alhamdulillah. Terus ngintip ini sajadah alhamdulillah ini nyumbang sajadah ini nyumbang bahwa lama kadang mau lah enak alhamdulillah wangi. Ya di dia alat-alat tempat nyimpan alat-alat aja lo bisa kayak mesin penyerat debu hasil barudak tani barudak tengah oleh ayam dia alat marawis alaya Hujan. kabel segala ya jadi alhamdulillah lah ayo nama ayah pegawai anak oke itu pagar kan ditutup diganti gotong royong yuk ngintip madrasah Itu alitan lah sekarang. ayo Alitan gitu. alitan nah kita yang ngomong Woi. Kumaha lancar. lancar ngarehab cek yang pemuda imah untuk KB sebagian aya nu nya budakna nu teu ieu terus aya nu kan sasarap can babalah ieu kenapa di hiji ayo lur ieu apa ada Joni apa ada Joni iya pokoknya pengorbanannya wow karena masjid ahli manungges untuk tiap riungan sok mere cau sakarung rambutan kopi wah segala dia berjuang harta jeung tanagana abahnya Joni iya Bang Dede KR menuju ngecau iya sok main lauk pais bakaran aya acara kaliwat bareng sok main lauk lo gede geno Kakak betul. iya Bang Cucu Bang Cucu mah Atau tiangkong. wow kopi karena kebatul kopinan nya duitna nya rokokna wah loba lah pengorbananna hartana ongko tanagana ongko pikiranna ongko aya saya muadzin sok adan sorana alus Tapi kapan api rasanya? nah bisi butuh kori monang ka dieu gratis bekal apa duren 1 kilo ya Pak Ustadz Ocim Dedi ya kori terbaik sa Kabupaten Garut kita pakai cina alhamdulillah kayak di lingkungan pemuda Al-Hikmah pokoknya mah Tutaya lah. ya Pak Ijan anu sok aya video di channel tukang membantu di video Al-Hikmah ada channel tahun 1988 loba videona tentang Abah Ijan pokoknya Abah Ijan mana kebaikan loba lah ya malah ceritakeun lah ya Sandi iya naik buka tinggi kan itu kan dia saya nyokot kopi ini saya nyokot cau ini saya nyokot mie teboga Sandi dia teh minantuna Abah Joni Juru makanan ya masa saya bilang ayah mana juga ngechat kontennya segitu wae dia kan libur saya subscribe karena sedayana mau berjuang lah daripada subscribe channel-channel anu ya kurang sesama umat muslim uang saling subscribe-nya saling memajukan insyaallah karena dina channel tahun Sunda salapan mutlak Masjid Al-Hikmah kebutuhan sedayana jadi sanes nyolongkeun diri
sebagian dijajakan, sebagian masa. Saya ngaji, sholat, saya nang konten udah tertutup lah ya teman. Kalau saya mikir saya cuma saya maju nih. Ngeri turun sesuai di dari sana weh. Tadi alhamdulillah. Pokoknya mah kebiasaan bahwa nya biasa kembali amang ka rumah maka diantos silaturahmina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam.